Aduh, hirup geus teu boga duit ya kamari beak duit ya. Menang ti bos Opel, mudah-mudahan ya bos Opel nginjeman di duit ya. Aduh, mending hese baeng lah Pak Arusing. Aduh. Black gitu ya. Si Black kamari nginjem duit kasih Opel. Doang nama boga ya. Cobain ka ditulah. Woi, kenaon eta saya tadi dinya nya? Naon ieu perasa yang main ketak bae dia bos. Atuh kumaha aja yang kanan ge hes di dieu kanan ge. Coba mun jalan ada mah hiburan. Ulah keur hes. Dieu kala atuh dieu euy. Ngobrol aja nang engko dong. Kita ya tuh tenang bae. Ya ketemu rokok aing dia mah. Hah? Dua rokok. Rokok dia. Hirup susah-susah tuh. Apatan dianya. Heeh. Sama-sama susah. Tadi dia anak naon ya kayak ngaganggu bekangenan jalan bangsa yang mah. Aing jadi terakhir nya. Kamari kumaha eta? Bos Opel. Dinjemannya. Dinjeman mah saya tahu. Aju mun aing nginjem eta. Dibere di mall ya. Intinya kamu di barana saya masing-masing kepercayaan, tapi bagus di jalan mana tambah. Tuh aing ge aya tah mah kotak muyung. Gitu. Kali itu bertanya. Kamari di mana? Kita masuk toko di mana? Di mana? Itu di kebun sok yang perusahaan kayu. Perusahaan bebek masih ada kemarin. Oh, ke bebek itu. Oh, bebek. Kalau balik ke meta. Cuan po aing mun minta bebek mau diantar. Nang bae tuh. Tapi yang kali itu burungnya Jauh di mana gitu? di Pematang, saya tambah ngalah kayu. Aing atur burung aing. Sorangan bae tuh tah keur ngeunah di ngedang di perang saing mah. Atuh naneng perawan naon di dieu. Geus biasa lempang-lempang ka tuang ya, ngagangguan jelema. Burungnya? Keur hees anak SD ya. So. Eta ngaganggu we perang saing sering parusing. Keur hees aing karage 2 menit geus diganggu di hees deung lah. Coba ngimpi-ngimpi jeung rangda gitu di hees mah. Aduh, langit sedikeun pan ya parusing. Si Black cenah ilu kelandungan saya teh sorangan yang ribu. Rati HS di pinggir jalan di dong we. Ini nanti. Bagur, orang ayu sian. Aduh. Demi alas eta oblong. Aduh, ini suku aing. Aduh. Kumaha ieu urang gawe je parang sanggeus kebelen tuh karo dia tapi canggajian bae atuh mah jahaya burung teh anggan urang ditu jak aing mah tadi neuleuh di kebon eta keur neulan ieu pandeuleuh naon kayu Oh nya tadi keur ngajual kayu maneh nanya heeh hayu tanggan mah si bosnya aduh aing ada cuy. aduh duit keboga ngerokok hayang utang loba usaha bangkrut bingung kudu kumaha boe kuari aya tagiheun si Black ting maya ting mau ada eta Balik Pak. balik lain bantuan kolot Saya tuh Pak. Caburit. balik ke sabar dia Oh enggak. berjalan ka tidak balik musingkeun bae eta anak acah ambuna kok nyetak nama ngeunaheun nyetak emang tahu nah rese aing mah lumayan lah menang sabungkusan mah berjeng matra-matra bae ge ya hese ieu telek manggul lah kepari Kawan. aduh aing hadak ikut telok mah tadina ngeunah teuing hirup aing mah rese na lain seru teu bisa aduh Itu sih bos. ayo danggan ayo Woi bos. bos baru ayo Lah dia bos. Ieu urusan kamari orang mau popongkol kumaha ya?
kecan dibayar. Kumaha ada kita boga duit aing hampura bae ya. Kumaha aja ngarokok, Bos? Iya, marah jadi orang. Kadi yuk. Yang teu boga duit, nak ngalu jak aing. Aing lagi teu ngarti. Palolondar ya. Masya Allah. Minum yuk. Lompat di duluan ha. Balon mai kadi. Kadi dari. Ayo dari. Kuna nih dari lalu lompat. Pura aing anu edan tadi. Wedan kumaha? Dia Wedan aing dilinya lapna cau. pura. Wedan kumaha yang teu percaya dari. Aing burung tangkeun. Biar aku anjing kurang Wedan. Nduh kadik aing sieun. Beneran aing mah. percaya mah Halus. Lu aing gak bae. Ayo. Dasar parusing ngalaworakeun bae kang aing budak. Arek oge hayang minta duit gaya. Sabar ke heulanan. Kayak masih apa lah. Sebelumnya menang sebungkusan mah. Pal. Tenan. Biasa bae keur nyuhan aing ya. Ayo cepet pangbalik ngerokok yang sebungkus itu nang suluh aja. Nah, ini tamu dia ngajual solo sadek gitu. Belanjanya ngerokok duit boga aing. Bel semerah tuluh maloba keneh aing ieu mah. Pamajikan aing mah teluk kana suluh ya. Kuari mah. Jinjing marung, Bro. Aing lain aja na tanah bara duit tak. Tuh, kira-kira sabungkusan bae tuh, Bos. Paling 10.000 atuh. Beneran eta? Atuh gerak. Mahal amat gitu aing mah. Tuh yang Bos ya. Diberi duit bawa 10.000 untuk menang sabungkusan. Iya, Bang. Anuan Bosnya. Tapi anterkeun nya ka sawung solo aing. Ya. Aing buka perlu soalnya ya. Mending jeung aing bae motor, Pal. Jangan teu boga motor kuare susah aing kuare dia mah. Susah amat di apel ya. Ampun aing mah. Usaha bangkrut aing kuare hutang loba. Insyaallah. Tunggu burung wae na bara ya. Atuh ku make duit bae tuh. Bikin bae aing sedekahkeun atuh. Zaman kuari mah audit mah barang ge. Nanti kita main atau bedak beren. Atuh lumayan aing ibu lumayan. Pasti ka sawah. Ngomongin dia ngesan banget we karena sawung solonya. Oh. Lumayan ya. Nanti ka sawah aing. Lumayan lah menang sabungkusan mah. Padahal mah keur baheula mah wah harkatan ya desa dek. Kuari mah karasa ku aing butuh kana duit. Hei, Bos. Belah mati orangnya. Keren. Biasa batas tinu sinopal aing. Oh, Ayo non. biasa be perlu orang. Non ya. Diukulah ya. Ada. Dan ya perlunan bae yuk. Itu tumbenan amat ya. Lain aya aing ngomong cerita. Oh, enak. Lanjut yuk. Buka duit teh lah. Ja. Butuh urang Boro-boro duit om. Aing usaha bangkrut ieu kuari. Bayareun loba atuh hutang nu bulan baret oge aing can kabayar. Aing boro-boro nginjeman dia ieu kuari. Tuh pan sabangkrut-bangkrut di lembaga aya pasti tendeuna mah. Butuh urang butuh beneran ya. Kumaha aing nulungan kumaha jang hidup boro-boro duit jang kuari. Atuh bos. Urap ya. Hah, iya teu percaya amat ka aing. Tenang. Sakeun lah golok Percaya mah. amat ya ka aing. Sakeun lah golok neng mah. Aing geus susah ya. Sakeun lah golok na maksud aing mah. Keh sakeun golok ke dia mah ulah main golok maksud aing mah. Ulah. Dia mah. Istighfar. Ninjo main saja jadi ninjoman ku dia ulah kitu. Teu percaya amat ka aing tekan. Ulah. Awas. Golok. Halewo, mending kena balik orang ayo. Langsung yang ada halewo banyak baturan. Naik. Ayo naik tah. Coba hayang dia main sorangan bae ha. Ngusotik aja ngusotik. Atuh bagi tak. Orang udah meragu. Cut. Lain gitu ya. Jadi cek serangan nanti aing jagongnya.
Kecil aing kecil lah hanya melalui jagong. Namanya gimana? Gitu. Nah, Paham. Oke. Fokus ya, fokus. siap siap Pak. Fokus. Hei, bos. Hei, Tenang dia. Jaga dia. alhamdulillah segera. Tenang nih dia. Cut. Berhenti bro, ya. Dia serius banget kalau mau serius. Ya, dia kamu lebih serius ya. Nah, baca. Gitu, ya. Apal meren. Nah, siap. Oke, siap.